Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadayana, patepang deui sareng abdi Dina Listiani, abdi Siti Nurjana, anu bade ngadugikeun warta anu tangtos aktual tur faktual dina liputan 5 sagorebat. warta anu kahiji nyaeta ngeunaan majengna pangaos beas. Pangaos beas akhir-akhir ieu nuju majeng. Kumaha pangaruh majengna pangaos beas di kalangan tukang sembako? Ayeuna rerencangan urang Sri Kusuma Dewi nuju di lokasi. Majengna harga beas nimbulkeun rupa-rupa pamikiran di kalangan tukang sembako. Salah sahiji tukang sembako ngajentrekeun pamikiranna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu sim kuring aya di pasar Raja Desa. Di dieu aya narasumber nyaeta tukang dagang sembako, nyaeta sembako beas. Bapak punten ngawagel kana wakasna. Bapak saurna teh pangaos beas nu kapungkur sareng pangaos beas teh nuju rek. Kami naon bentena pangaos beas nu kapungkur sinareng pangaos beas nu ayeuna. Panginten ari kapungkurna pangaos beas teh aya mirah nama kahiji panginten nuju musim panen. Duana panginten bahan baku ari ayeuna mah kondisina nuju kaayaan paila cuacana bagian halodo dan bahan bakuna tirang dan makanya jadi pangaos beas teh awis. Terus kumaha tanggapan Bapak ngeunaan naikna pangaos beas? Aya nama jeung pangaos beas kahiji pendang pihak kembali jadi kahabotan ku aya nama pangaos beas melalui awis macida terus ayeuna sabiasana pangaos beas teh paling awis oge 11.000 hingga 10.000. Numutkeun titingali Bapak naikna beas teh matak mangaruhan ka janten tukang dagang. Eta mah tos otomatis pendan nganggo tukang dagang oge nya kan emang kahiji pendan jadi nambihan modalna jeung nambihan biasana agengkeun langkung. Duana pendan nuhun situasi anu balanja jadi kirangan oge. Putan dialihkan ke studio utama. Warta anu salajengna nyaeta ngeunaan karusakan jalan di Dusun Wangun. Kumaha kaayaan jalan di Dusun Wangun? Oge naon sebabna jalan di Dusun Wangun bisa reksak? Pek titenan cuplikan ieu. Ieu kaayaan jalan nu tegesna aya di Dusun Wangun, RT 3 dugi ka RT 5 RW 7. Perlu dipikan nyaho, jalan ieu ukuran panjangna 700 meter, sareng lebarna 2,5 meter. Jalan ieu diomean di awal tahun 2020. Sumber bantuan atau wadanana ti pamarentah provinsi, anu jumlahna 188 juta. Diwangun paningkatan nyaeta ku pangaspalan sanes ku rabat beton atawa cor. Biasana kakuatan jalan aspal teh 3 tahun. Namun nu ieu mah benten. Nembe satahun jalan tos reksak. Aya sababaraha kamungkinan nyaeta anu kahiji kendaraan anu ngagunakeun jalan beratna ngaleuwihan kapasitas anu sakuduna. Kedua, drainase kirang pamiaraan sehingga cai turun ke jalan. Anu katilu, ngecilakna hujan tina tutuwuhan nyebabkeun karuksakan aspal. Opat, kamiringan jalan nu teu luyu jeung kakuduanana. Pamarentah Desa Wangunsari ngusulkeun bantuan paningkatan jalan
ka Bapeda oge ka pamarentah provinsi di awal tahun 2022. Namun, henteu kalakonan kusabab aya paningkatan status jalan. Awalna, jalan poros desa jadi jalan kabupaten, sabab jalan eta teh jadi jalan alternatif anu ngahubungkeun Kecamatan Rancah, Kecamatan Raja Desa oge Panawangan. Sakitu data nu tiasa ku simkuring didugikeun. Warta anu salajengna nyaeta ngeunaan pangaruh numpukna sampah. Ayeuna panumpukan sampah di daerah Pasar Cidingin Raja Desa nimbulkeun pangaruh ka lingkungan sakitaranana. Ayeuna rerencangan urang Sri Kusumah Dewi nuju di lokasi. Kaayaan sampah di daerah Cibingbin Desa Raja Desa tegesna dicaketeun Pasar Raja Desa katenjona pika Hariwangun. Saban poe sampah beuki numpuk. Nu mana kaayaan eta sampah mangaruhan ka masyarakat sabudereuna oge lingkunganna. Utamana walungan nu aya di deukeuteun tumpukan sampah jadi mangpet. Nu ngakibatkeun loba jentik-jentik pibakaleun reungit anu nyebarkeun panyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna simkuring nuju aya di Pasar Raja Desa. Di dieu aya narasumber kangge ngajentrakeun perkawis sampah di aya di dieu. Kumaha pendapat Bapak ngeunaan sampah di aya di dieu? Sasa pembuangan sampah di Pasar Raja Desa itu bukan tempat pembuangan akhir, hanya sementara, hanya untuk menampung dari sampah pasar. Tapi dikarenakan masyarakat belum mempunyai tempat pembuangan sampah akhir, kadang-kadang masyarakat juga suka ada yang buang di tempat pembuangan sampah sementara di lingkungan pasar. Sedangkan tempat itu hanya sementara, hanya sampah dari pasar. Sampah anu ditampung itu teh sumberna di mana bae? Sama di pasar, di paginten warga ayeuna paginten janten ieu mah anu ka pasar buang sampah di dieu janten nuhun pintos di mana-mana, tapi ayeuna sementara tempat sampah di pasar ditutup karena ada penolakan dari masyarakat, dan juga sekarang mungkin Desa Raja Desa akan bekerja sama dengan pengelola pasar untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir di daerah Cisaga. Kebetulan Desa Raja Desa ayeuna teh panginten menuju menggalakan bank sampah di tiap-tiap RW atau di lingkungan masing-masing. Baru satu RW yang sudah berjalan, mungkin nanti kesalahannya akan berpindah-pindah ke seperti ketemu ke RW-nya masing-masing. Alhamdulillah sekarang semacam di Ponpes Cinangka sudah mempunyai bank sampah sendiri, dan di satu RW juga sudah ada bank sampah sendiri, jadi dipilah di sana sampahnya. Penutupan sampah terus aya karena panginten sakasi dikarenakan semakin menumpuk, sementara pas membuang ke Cisaga karena jauh, yang dari pasar masih di sementara, akhirnya mungkin ke Cisaga juga. Lupa tapi sekarang ngomongkan waktuna liputan dialihkeun ka studio utama. Warta anu salajengna nyaeta ngeunaan inspirasi pemberdayaan wanita, nyaeta kelompok wanita tani. Tegesna di Dusun Wangun nyaeta KWT Mitra Ayu Sejahtera.
Rerencangan urang Nisa Agnia Rahma menuju di lokasi. KWT Mitra Ayu Sejahtera mangrupikeun salah sahiji KWT nu ngadeg di RT 4 RW 7 di Dusun Wangun. KWT ieu didirikeun ku Ibu Siti Maryamah. KWT Mitra Ayu Sejahtera ngabogaan prestasi nyaeta jadi juara 4 lomba KWT di tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu simkuring nuju di panglinggihan Ibu Siti Maryamah salaku Ketua KWT Mitra Ayu Sejahtera. Ibu, kumaha asal usul ngadegna KWT ieu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana panaresti Nisa. Nyarioskeun asal usulna KWT Mas. Asalna mah tina aya pamundut ti pamarentah kanggo pameran di HKP tingkat Kabupaten Ciamis. Ari di desa Nusanes tos aya kelompok wanita tani, sedengkeun di desa Kawung Larang da kapungkur mah di desa Kawung Larang keneh abdi teu aya kelompok wanita tani. Nya alhamdulillah abdi disuporan ku kadusna nyaeta ku Pak Ojo Rasja sareng ku Pak Kadesna dina waktos harita Pak Ayo Yahya disuporan ngadamel KWT Mas. Tak kitu neng asal usul nama. Teras ti tahun sabaraha KWT ieu ngadeg? KWT Mas ngadeg ti tahun 2004. Nu tepat nama panginten tanggal 1 Agustus ketuana simkuring nya sarengrengan di tahun 2004 nu seueurna 30 urang anu ngadukung kanggo berdirina KWT Mas. Naon inspirasi Ibu kanggo ngadegkeun ieu KWT? Inspirasina nyaeta ngawitanna mah ningati lingkungan di desa sareng aya support ti hiji PPL yen diurang sok tingali geuning teu aya kelompok anu salajengna ti lingkungan rumah tangga para ibu di dieu di Dusun Wangun khususna nya teu kenging janten miris gitu simkuring teh miris. Naon nu janten mirisna maknya hoyong cengek sa lujur ge saur pariposna kedah ngagaleuh ka pasar meser sayur ka pasar sakalian budak rieut sirah sareng sariawan kedah ka pasar atanapi ujug-ujug ka puskesmas nya tidinya ngawitanna mah hoyong ngagalakeun tanaman pekarangan untuk membantu kesejahteraan ibu-ibu rumah tangga khususnya kaum ibu kanggo di dapur sareng ngobatan keluargana. Eta inspirasina nya alhamdulillah ayeuna kelompok wanita tani anggotana tos aya 45 jalmi nu kawitna 30 teh ayeuna tos aya 45 jalmi sakitu panginten. Mohon Bu, hatur nuhun Bu. Sami-sami. Liputan dialihkeun ka studio utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta anu salajengna nyaeta ngeunaan kadisiplinan siswa MA Ibadu Gopur. Karakter siswa bisa dipangaruhan ku ciri kadisiplinanna. Kumaha kaayaan kadisiplinan siswa MA Ibadu Gopur? Ayeuna rerencangan urang Suryana nuju di lokasi. Tabuh 7 bel disada. Pananda barudak kudu asup ka kelasna masing-masing. Nu datangna ngaleuwihan ti tabuh 7 eta kaasup telat oge dituliskeun ku petugas PKS atawa patroli keamanan sakola.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna simkuring aya di MI Badul Gopur Raja Desa sareng salah saji narasumber di organisasi OSIS di bidang Sekbid Bela Negara. Menurut kumaha pandangan salira tentang kedisiplinan di MI Badul Gopur Raja Desa? Menurut si Abdi gitu, kedisiplinan di MI Badul Gopur akhir-akhir ayeuna rada kurang karena ditinggali oge tina para siswana anu datang ke sekolah teh datang telat gitu kan waktu diajar teh jam 7 kan kudu ada di sementara sebenarnya kene loba kene siswa-siswi anu datang ke sekolah nate lebih dari atau napi lebih dari jam 7. Eta teh termasuk keterlambatan, termasuk kekurangan atas kedisiplinan. Kinten-kintena aya sabaraha siswa setiap harina anu dongkapna terlambat? Menurut data gitu kan dalam dina PKSOG gitu kan dina PKS program Sekbid Bela Negara anu harolat rata-rata dari lebih di 100 siswa anu datang telat. Kumaha ieu carana sangkan ieu budak teh henteu dongkapna terlambat? Menurut riset kita menurut pendapat arang oge gitu kan selaku Sekbid Bela Negara arang neangan solusi anu terbaik pasti ajang kaharepna sangkan siswa-siswa yang memiliki di Badul Gopur Raja Desa teh segarlah di antarana arang kudu lebih nganegeskeun tentang pentingnya kedisiplinan, kemudian bisa ditambah orasi tentang kedisiplinan, edukasi kedisiplinan. Selain eta teh arang bisa ngelakukan penjagaan anu lebih ketat gitu kan, terus penegasan ti guru-guru oge gitu kan, dukungan ti sakabehna oge sarta kasadaran siswa-siswina amni sangkan saladar gitu kan tentang pentingnya kedisiplinan. Kinten-kinten hukuman anu dipasikeun ka murang kali teh naon anu di murang kali teh jerak? Sejauh ieu hukuman anu mangkat jerat teh banyak gitu kan, seueur gitu lah nah intina di antarana bisa kurang dimanfaatkeun abdi sumber daya karena hal anu bermanfaat. Murid-murid teh siswa-siswi yang belum sementara teh kurang teh dimanfaatkeun yes, contohna jika ngabersihkeun lingkungan sekolah, ngabersihkeun kelas, ngabersihkeun WC jeung sajabana. Eta teh baru merupakan program anu di mana mantap membuat siswana jera eta teh bisa bermanfaat oge gitu kan ke lingkungan sekolah, jadi bersih, menjadi kondusif, menjadi enak terus aja. Hatur nuhun rekan narasumber. Pamirsa, sakitu warta anu tiasa dirugikeun, pamugia aya manfaatna kanggo urang samudayana, sakitu anu tiasa dipihatur. Hapunten tina samudaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.